Al-Quran mah Allahu Akbar nyampurnakeun kana sakabeh kitab. Jumlah kitab anu diturunkan ke alam dunia ieu jumlahna aya 104. Aya 104 buka dina Fathul Majid Baladur sadaya. Tina 104 ieu Baladur aya kitab Injil, Taurat, Zabur. Nya tasub Nabi Musa baraha sub Nabi 60 Baladur saya. Eta masing-masing sub tah disempurnakeunana hukumna adalah hukum Quran. Jadi maksudna Baladur sadayana nya aminu bima nazalna ye tafsirana kan minal Quran nyatana tina Quran. Jadi penyempurna ya seperti kitu mesti kurang ke hati mah bae. Keur zaman Soeharto ngaranna orde baru ayeuna orde naon Bah? Ya aing mah teu nyaon. Ayeuna orde kemarin reformasi kan disebut orde reformasi nya aya orde lama Soekarno orde baru ayeuna reformasi. Lamun undang-undang geus dihapus di ditu nu berlaku adalah undang-undang anu anyar. Benar tak? Tak seperti Taurat eueuh deui hukum-hukum dina Taurat lamun geus turun Al-Qur'an. Jadi sebenarnya ya keur nyarios sabenerna orang Kristen kudu asup ka Islam. Orang Yahudi kudu asup ka Islam. Jadi punten agama sebenarnya mah lamun arek dieukeun kudu nama hiji. Nah, Islam Kristen-kristenan kitu. Ayeuna agama konghucu tetek bengek. Da punten agama anu pang bener-benerna eueuh deui agama inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala kitu wa kana fil akhirati minal khasirin. Sajama anu nyekel deleg kana agama salian Islam maka moal ditarima eta agama. Ya. Ya, mau diterima. Ke ditanya, mana agamana? Wa ma dinuka. Cek malaikat teh, Kristen. Sia Kristen polowo. Beletak. Ditakwa bagi kunci roda ku mengawang. La ilaha wa ma dinuka. Ayat tadi ngajawab, lamun ngajawab Kristen diterima mah. Moal. Maka punten para hadirin sadayana di mana ieu tengah teh di mana-mana geus aya undang-undang Quran beres kabeh. Nu aya ngan saukur kudu nama sadunia ieu eueuh agama Kristen eueuh agama naon ngan saukur agama Islam. Tah musaddiqal lima ma'akum. Gitu. Ieu sebenarnya ayat anu menekankeun Pak. Tekanan ieu. Jelema anu dibere kitab sia iman pea. Kana naon-naon kana kitab anu geus kami nurunkeun. Anu kitab tersebut ayeuna kitu Baladur sadayana ngabenerkeun kana kitab-kitab beserta marane. Iman sia. Oh ya maksanya. Seperti model zakat ya, seperti model zakat dina Islam Baladur saya kudu dipaksa. Jelema tara zakat wajib disampeurkeun. Bejaan dicejerai anu beunghar misalkeun tiap tahunna kajengna tara daek wajib ka alim wajib ka tokoh masyarakat nanyakeun gitu cokot tinu beunghar salurkeun ka nu miskin. Allahu akbar. Ta cek Allah teh iman sia iman teh sia dina sameme min qabli annat nisa wujuha naon mungkung encan ayana banget sia ku aing dicepakeun carieu ceuk Allah teh meme poean banget sia dicepakeun panaruddaha ala adbariha eta banget bakalan dicepakeun kitu nya dicepakeun artinya dieuweukeun ya mata eueuh cepak. Jadi kos punduk we banget teh.
Dia disebutkan baladur saya kal akpai seperti pun punuk iya, punuk tetonggong rata. Lalanggitan cepat. Ya, gitu. Maka di dia ongkos papan baik, papan anu sahiji hiji. Iya, rada galak ya. Iman tes ya, lamun teu iman awas. Mumpung ayeuna can dicepakeun ku aing, cara bahasa. Mumpung beungeut sia can dicepakeun ku aing. Tangke ieu lamun dina tafsir Sawina pada saya aya menyebutkan akhir zaman ke bakal loba nu cara repak beungeutna. Aya deui memeh kiamat. Beungeut teh rarata we pokona cara repak dengan sendirina. Iraha boy. Berarti kosna kiamat rada dilakeun yang momen ieu. Soalnya cara repak orang Yahudi. Aya deui ieu sakoleh memang di akhirat cara repak eta orang-orang Yahudi nu teu iman. Jadi beungeut tangke kumaha orang nontonan teh nyaho dicepakeun ieu paladur sadayana kumaha tangke di akhirat ningali oh beungeut Yahudi teh kitu. Atawa paladur sadayana awnal min qabli anal anahum gitu. Tina sameme aing ngalanat ka sia geura narurut sia ulah nyieun-nyieun bae geura narurut sia. Cek Allah Subhanahu wa taala. Meme sia ku aing dilaknat. Disalin seperti baheula ashabus sabti. Kumaha sih ashabus sabti paladur saya anu ngagaduhan poe Sabtu. Pan kieu bah. Carita saeutik kieu. Inu meula nya. Tunucan bah. Bah, encan. Karak setengah salapan bah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kieu ya pan ari poe Jumatna orang Yahudi mah paladur sadayana poe naon? Poe Sabtu bra. Poe Sabtu. Ari poe Jumatna orang Kristen poe Minggu. Aya umat Islam teu dipaile. Urang mah poe Jumat. Nya ayana minggu ieu bahasa minggu ieu baheulana mah lain minggu Ahad. Eta teh ngaran pastur paladur saya ngaran pastur sehingga diganti jadi minggu. Ya, pan meureun ge Ahad, Isnin teh 2, Salasa tilu arba, opat Khamis 5. Jumat berarti poe Jumat. Paladur sadayana. Nah, baheula poe Jumatna orang-orang Yahudi teh poe Sabtu. Poe Sabtu gitu dikudukeun jara Jumat, dikudukeun cara urang mah salat Jumat. Ya. Bahkan cik Nabi Musa teh awas ya, poe Sabtu mah ulah ngarara lauk. Ai kunaon eta kiabas eta asa poe Sabtu bau loba beda ting kecepek bari lah kadararap lah nya atuh asa poe Sabtu kalaka ka ditu ka lauk ngara lauk poe Sabtu karang ngala lauk lila jeung lila nu ka masjid eueuh padahal geus dilarang akhirnya cek Nabi Musa dak kamarana ieu hah orang-orang aya Bani Israil kamarana ieu teu jaru ngacar urang teh Allah teu jaru macen maralauk Musa astagfirullah ku aing geus dirarang sia ulah ngaralauk poe Sabtu karaka ngarala lauk bae nyampur ke Nabi Musa ka mana ka ditu ka sisi cai hei ada Indonesia enaon Musa kunu kirodatan khosin jadi sia monyet kabeh bener mau man jadi monyet cik sia jadi monyet resep amat ya
Nabi Musa gagah mauan resep Nabi Musa gagah eta maka si Ato mah namun carita tah yang Nabi Musa wae sebab Nabi gagah bah cenah yang Nabi Musa we eta ya itulah mun dijuara carita Nabi Adam muah cenah yang Nabi Musa aja cenah nya eta gagahna Nabi Musa da eta tuh lawan ke Bani Israil pan bolongan Bani Israil we pikaya ge pengaco itu pan Nabi Musa mah paladur sadayana rek dicabut nyawa ya cukup assalamualaikum salam sama nih jero aya cenah rek naon kita nyambut nyawa Gusti Allah Subhanahu wa taala gaplok digaplok nolong seret coba jawara eta tak karak ieu lamun aya jelema kos kitu salut pokona marek cium tangan bulak-balik we lamun aya jelema bisa ngagaplok malaikat malakal maut rek cium tangan bulak-balik we sanajan Mang Acang we tamakana di dieu paladur sadayana aya bahasa kamala an ashabus sabt kana amrullahi maqula ieu paladur sadayana aya lafaz maqula maka hukum Allah ditetapkan dipigawe. Ternyata orang-orang Yahudi paladur sadayana hiji bakal dicepakeun ke dina poe kiamat. Urang nyokot nu sahe nya bakal dicepakeun ke dina poe kiamat. Nomor kadua beungeutna bakal disaralin. Nu teu iman mah diganti jadi monyet. Memang ieu istilah ulama aya nu nyebutkeun memeh kiamat, aya nu nyebutkeun ke dina poe kiamat. Maka dina tafsir Jalalain paladur saya ya maf'ula paladur sadayana qada'u maf'ula nya qabla qiyamis saah dina sameme terjadi kiamat ai cek Jalaluddin mah jadi mungkin geus deukeut kiamat disaralin nya teh tinggal urang mangke nonton lah Islam subhanallah beres kisah Yahudi. Jadi balik deh, orang titik sagede kalapa, bahkan lebih gedean deh lah, udah kalapa, detik deh. Nyapa sagede naon bah? Orang nu lebih gede we, ulah sok nuturkeun Yahudi. Ulah sok bergaya-gaya Yahudi. Mana? Bergaya Yahudi. Ya. Praktek ribawi Yahudi. Paladur sadayana nya tuluy ayeuna teu nutup aurat Yahudi mah tara daek nutup aurat paladur saya hubungan bebas antara lalaki jeung awewe anu lain muhrim Yahudi pokona mah loba dah gitu tayeuna paladur sadayana ngabahas tentang masalah dosa ieu paladur sadayana ngabareug loba maehan dosa lain dosa ngariba dosa zina dosa mabok dosa ngomongkeun batur dosa tah kumaha ayeuna urang pernah zina teu kaburu katobatan kabawa maot eta dosa zina masih kene bisa dihampura kene kong ya nomor kedua kumaha ayeuna baheula nyorang mabok can nyorang katobatan tapi mau iman mautna nyorang mabok masih kene aya solusi ti Allah Subhanahu wa taala geus beres mah dosana paladur sadayana ya kitu eta mah ima duka dihampura di akhirat duka digodog heula di daseunan neraka. Maka bahasana di dieu paladur sadayana ya lima yasa dosa apapun kos kumaha bae paladur sadayana ieu ketika Allah berkehendak kitu bisa naon bisa disiksa bisa teu di sanajan kabawa ka akhirat
nya sanajan kabawa ka akhirat kali teu mah sanajan teu encan tobat dosa naon bae gitu asal paladur sadayana ulah musyrik ka Allah beda judul Pak beda judul ieu manana lain di dunia lain lamun ayeuna baheula orang mabok tobat ka Allah henteu mabok-mabok deui atuh berasi enggak lamun ayeuna aya di jelema nyorang tukang mabok nya tara salat segala macam tobat ka Allah daekeun salat manehanana salat itu ge dikodok paladur sadayana tobat atuh eta mah geus surga bagianana karos teh ieu mah maduna jali kalimaya saya teu ditobatan teu kaburu katobatan ieu aya naon aya kesempatan keneh ku Allah karos teh aya kesempatan keneh mabok naon teu kaburu tobat tah komo lah lamun geus tobat mah eueuh Pak dan baheula tara salat kemudian ngodok karena salat terus ngodok berhasil tukang mabok teu mabok-mabok deui tukang zina teu zina-zina deui lamun di Indonesia cenah kudu diranjam jeung dijilid teu teu kudu di urang mah baheula nyorang zina tobat ka Allah subhanahu wa ta'ala tobat ka Allah gitu teu dijilid ge insyaallah di ditu moal aya jilidan naon sebabna sebab di Indonesia mah teu ditegakkeun syariat Islam karasa cenah kudu dijilid bae kudu dipotong tangan bae cenah nu maling henteu setiap tobat paladur sadayana geus moal aya hukuman deui teh Allah maka nu musyrik ge paladur sadayana nu musyrik mode punten Sayyidina Umar kan nyorang musyrik kan nyembah tapekong bahkan Sayyidina Umar pernah ngadahar pangeran nya pan aya pangeranna dijieun tina roti Mang Nur disembah asa lapar dihakan eta naon kasih pangeran teh leungeun aku Sayyidina Umar nya lapar deui huluna dihakan maka Sayyidina Umar mah lamun ningali tapekong sok seserian sorangan pangeran nyorang dihakan ku aing teh subhan paladur kemudian tobat ka Allah nya tobat ka Allah subhanahu wa ta'ala asup Islam beba lamun tobat mah ta maksud ayat ieu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi Allah moal ngahampura kana dosa musyrik ka jelema anu ngarejeungkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu ngamusyrikeun ka Allah Subhanahu wa taala anu ngarejeungkeun ngaduakeun Allah jeung nu sajen eta musyrik nepikeun ka bawah pae moal dihampura moal lamun teu katobatan contoh musyrik ya musyrik bala dosa maaf jeung Mas punten ya kasek cek Mas teh beuh nya ieu keris beuh satri mandaguna tiken arok ieu mah nya keren ya aing pas make keris ieu jadi aing keren ya boga kekuatan aing yakin no boga kekuatan teh keris Allah boga kekuatan teh masih boga atuh keris ge boga kekuatan sarua serem jadina ngayakinkeun kana keris musyrik moal dihampura ka Allah boga keyakinan kasalian ti Allah beudah jarak kadinya mah pokona mah jadi serem da urang jarak kadinya mah pokona aing jadi beunghar we pokona mah makam eta mah keramat lah pokona mah aing pas naon hadiah kadinya aing tapa di dinya lila pokona aing jadi kieu we pokona aing serem lah kosna nu mere serem eta makam eta titik musyrik ngareje percaya ka Allah percaya ka salian ti Allah punten ka bawa maut moal dihampura ka Allah karti teu
Apakah bisa dapat dimengerti ini? Mesti liar-liar kena wae. Karena benda setiap orang jadi musyrik ieu paladur sadaya lain teu percaya ka Allah. Percaya ka Allah, percaya deui ka salian ti boga keyakinan kanu sejen. Eta orang-orang muda Pak lain teu percayain ka Allah, percayain ka Allah tapi mangerankeun deui ka salian ti seperti ayeuna orang-orang Nasrani lain teu percayain ka Allah, nyebutkeun aya ngan nyebutkeun pangeran aya 3. Jadi ari paladur sadayana ari musyrik ieu lain teu yakin ka Allah, yakin ka Allah ngan yakin deui ka salian ti Allah. Maka punten ieu ayat qul huwallahu ahad teh qul huwallahu ahad ucapkeun Allah teh hiji geus. Bahkan kukuring sering dinajomkeun la ilaha illallah la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel dikieukeun ku Allah, dikitukeun ku Allah, digerakkeun dicicingkeun ku saha? Ku Allah beres. Gering cager beunghar hirup maot bentak segala macam dikieukeun jeung dikitukeun ku Allah. Jembar rezeki dijembarkeun ku Allah, teu jembar rezeki teu dijembarkeun ku ulah nyebutkeun eta mah makam boga kekuatan cenah serem pokona mah. Eta mah bedog cenah sinangeurna salungkar naon tah. Pan film si Damsik teh serangan pajar teh kumaha? Wah ditembakan teu neurak eta si Damsik. Jimatna nyangkut kana pagar. Jadi musyrik ieu Pak, loba ayeuna kadang-kadang jelema. Ya Allah Gusti, mangga jarak keur niatan naon? Keur ngalaksanakeun parentah Allah neangan ridho beres. Atimbul cenah aya keberkahan tina jarah, aya taumeureun ku barakahna jarah. Diberkahkeun ku saha nu ngaberkahkeun saha? Allah. Ulah boga keyakinan bahwa eta makam eta teh ngandung anu. Subhan ieu aya titik musyrik kade moal dihampura ka Allah langgeng dina neraka. Maka cik Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah moal ngahampura kana dosa ka jelema anu ngarejengkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna zalika. Allah bakal ngahampura kana dosa-dosa salian daripada musyrik. Mabok, maehan segala macam ieu aya kemungkinan ku Allah ke di akhirat dibebaskeun. Sebab ieu ningali kana kitab tauhid mah paladur saya Kanjeng Rasul teh di antarana keistimewaan ieu sok sedih eta hebatna Kanjeng Rasul teh. Engke di mana-mana ya umatna aya dina neraka keneh tukang mabok kuring moal ka ayeuna cicing di surga cek aya asup geus moal ka cicing di surga kecuali geus umat kami arana asup ka surga kabeh. Nyapaatan Kanjeng Rasul ieu paladur saya ngangkat-ngangkatkeun ka umatna anu aya di mana? Dina neraka. Makana urang ulah lain lalagaan kudu cinta ka Kanjeng Rasul teh Pak. Di jambatan Siratal Mustaqim hadir eta Kanjeng Rasul. Hadir. Allahumma salim anu bin anu. Ya Allah keur ngajambat urang, salamatkeun anu bin anu. Keur ditimbang hadir Kanjeng Rasul, beratkeun kana kahadean ka Kanjeng Rasul. Bahkan ketika dina neraka, dina 40 majid dijelaskeun. Ketika ayeuna geus diproses kabeh jelema, Gusti abdi moal ka cicing di surga cik Kanjeng Rasul, salagi umat kami encan naik kabeh dina neraka. Allahu Akbar. Karena orang meringati maulid teh jang naon, hayang menang sapaat ki. Boga duit saeutik ge, jang muludan. Jang muludan eta tujuanna. Hayang menang sapaat. Kabeh gi nu teu ngartieun mah moal ngarti. Ieu urang kudu cinta ka Kanjeng Rasul. Masya Allah, bager Kanjeng Rasul paladur sadaya. Tah makanya dia nya maka di dina tafsir gitu Allah bakal ngahampura kana dosa maduna jalika limai
biasa ka jelema anu dikehendaki anu dihampura bi ayaduhu lahu al jannah bila ajabin aya wae jelema diasupkeun ka surga teu disiksa heula sanajan loba dosa aya nu dikehendaki ku Allah disiksa teh jalma mukmin ku sebab dosana karang diasupkeun anu kitu bae cuman yakin karena ai kuring mah sok tara putus asa Pak ya sok tara putus asa kieu Pak ngan aing kudu dikanarakakeun keneh wae naon sababna aing wau jeung guru aing sa ki ukon lamun ayeuna di akhirat ditanya ya ku malaikat munkar jeung nakir ulah sok nanya murid ki ukon waliullah murid wajangan waliullah pan seret masa orang deket jeung jelema saroleh kudu digalakan kene wae barang kitu naranya macem-macem ya guruna loba nu guru jeung Abu Yadim Jakti nyorang wau nyorang pasaran sakedeung nyorang diuk dina pangajian sanajan sakedeung ge Abu Yadim Jakti tengil malaikatnya keur ngomong serem-serem na Pak maka ieu mah ulah putus asa bae Iya mah sholat osok berjamaah osok ngaji osok kok memang nur mah jadi man buat cicing di masjid osok ajan segala macam naon bawa nyaonya kuring mah nyawa asup ka surga nyawa mah tolong ulah kitu Pak bapak-bapak wau jeung para kiai jeung nu deket ka Allah atupan eta ge nyapaatan ayat yauma yafirul mar'u min ahih mah paladur sadaya eta mah kafir jeung kafir jeung mukmin jeung mukmin mah guru ka murid ka guru untung urang boga guru jelema saroleh komo nu sok maca manakibna tuan Syekh nu nyorang dibaca nu nyorang diomongkeun Imam Syafi'i teh kieu tuan Syekh mualim di maca tuan Syekh manakib oh dicaritakeun mangkobah kayu ka 2 ka 3 ka 4 nepikeun bae sapeuting nyaku cinta-cintana ka tuan teu nganda cinta teh ditulungan ku tuan Syekh bener teh engke di akhirat mira aku kudu asup kana neraka keneh wae beungis amat ta Allah jadi kiai jeung sinan batu be jadi ai geus nu ibadah mah paladur sadayana ieu tingali be ayatna ge tong mana nasawina mah jelas pisan paladur sadayana nya Allahu akbar tuh jelas pisan ieu nasawina mualim nura make sawi nya pal muradu bisyirki al kufru la syirkil asghar lain musik leutik mana ria lain di dieu min jumlatil lati takfiru wa haja radun alal yahudi haitsu ja'amu anna syirka la yadurum eta orang Yahudi teh boga sangka bahwa musik teh mah teu ngadarat orang madarat paladur saya kitu nya in mata min ghairi taubatin pataib minajam kaman la jambalau jelema anu tobat mana yang tadi dicaritakeun ditobatan mah dosa geus lir ka dia daya dosa deui wal ghalib al magfirah li anna fadlullah wasiun min rahmatu taglibu godobahu sanyanyana padol Allah eta leuwih luasa rahmat Allah ngelehkeun kana ambekna Allah mah bagi lah dibengis-bengis Masya Allah taya lamun keur nyaho rahmat Allah makana hikam dijelaskeun Pak lamun maneh teu can bisa nepikeun ka wau kana sifat-sifat Allah kenali Allah dengan pergaulannya aya teu Allah mere sesuatu anu ngaberatkeun musingkeun ngesegeun ka urang hawa nafsu urang we kabeh ge nu diberekeun ku Allah mah ngeunah bae ngan nafsu urang we nu can karasa ngeunah betul tidak ya jadi tenang ngaji orang ngaji sholat ya geus ibadah we urang subhan makana nu ngaji mah sakieu wae mah asli
jarang nambahan. Numbeungeuna bengkung hese bae. Dibetot dia, diumumkeun dia, diberi dahar ya teh aya mumah embung. PA pan. Alah, baladur sadayana. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Ya awas, aya kajiba, aya iftara. Lamun iftara mah paladirin sadayana jijienan bohong. Jijienan bohong. Iftara mah dijieun-jieun, batur terburut disebut burut. Bawahab teu burut, ceuk Muhammad ya, dak baki wahab burut. Eta jijienan bohong. Dijieun-jieun. Ya. Kitu paladur sadayana. Pan aing ngabohong mah asalna ngomong teu sesuai jeung bukti. Ayeuna mah dijieun-jieun. Seperti ngabohong ya. Sadak di dinya cenah aya jurig. Padahal manehna ge aya jurig ge padahal di mana ge aya dina diri urang ge ngabadag jurig mah setan. Ieu mah puguh batur ke kitu disebut kitu. Seperti Allah teu boga batur disebut boga batur. Aya iftar. Maka paladur sadayana cek Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sajamaan musyrik ka Allah, maka eta jelema geus jijienan dosa anu gede. Masyaallah. Oh, kadelah. Jadi sok aya kadang-kadang jelema ge nya, ya Allah, hayang majusa hayang ge datang ka Gunung Kawi. Muja tah ulah nepikeun ka kitu baladur saya miarat tuyul percaya ya Allah jang naon sih hidup di dunia sakideung hayang beungar nepikeun ka leuwih nauzubillah min dina neraka sanang hei nauzubillah min geus masalah ayeuna rezeki pakaya geus we kumaha diberena ku Allah Subhanahu wa taala. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Walina wali matlubi kauli sareng karna ngalikeun anu disuprina rukun kauli ghairu mubtilin anu teu ghairi mubtilin anu teu ngabatakeun ruku naon ngalikeunana itu rukun kauli ila ghairi mahalihi kana lian tempatna itu rukun kauli walau sareng sanajan aya itu si jama sawan eta poknan eta rukun diobarkan qadam kana ayana itu rukun kauli kapatiatin seperti maca Fatihah wa tasyahudin sareng tasahud au ba'du hadima tawasalena tina Fatihah jeung tasahud au ghairu ruknin atawa dian rukun ka suratin seperti surat ila ghairil qiyami kana lian ngadeg wa kunutin sareng kunut ilama kana perkara qabla ruku'i dina sameme ruku aw badawa tawa dina sabada ruku fil witri dina salat witir fi ghairi nisfi Ramadan nisani dina lian setengah bulan Ramadan anu kadua paya judu maka sujud si jamalau kana witir amanah kulu pilih anepon nari mindakeun rukun pilih payab tulu maka batal
tamudu naon ngajana itu ngalikeun wa kharaja sareng kaluar bikauli kalawan ucapan kaula gueri mubtilin lapad gueri mubtilin ma perkara yabtul wa nubatal itu maka salami seperti salam wa takbir tarumi sarang takbiratul ihram bian kabaro kalawan yenta takbir sijama biqasdi kalawan najana itu takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Para dulur sadayana kamari nu nyunakeun sujud sahwi teh para dulur sadayana nyaeta ku sebab ninggalkeun sunnah abad mana henteu tasahud sunnah sujud sahwi henteu kunut sunnah sujud sawi malah menjadi imam atau keur munfarid kumaha ayeuna lamun aya jelema maca Fatihahna dina ruku maca Fatihah dina ruku pindah atawa aya jelema maca Fatihah kitu dihijikeun dina rakaat anu kadua nya tawa dina itidal gitu atuh karuhan naon berarti mah poho jeung di rumah PAD wae salat si mikdar deui wae salat teh eling kunaon aing maca Fatihah dina ruku cenah gitu atap kana lapad paladur sadayana atap matupun ala tarkibadi nya maktub kana ninggakeun saware walita wali nakli kaulin ghairi mubtilin nakluh nya sareng sunadei sujud sawi paladur sadayana kitu mindahkeun rukun kauli nakli kaulin bari eta mindahkeun teh henteu ngabatalkeun sebab ke aya anu mindahkeun rukun kauli ngabatalkeun aya yang terakhir anu teu ngabatalkeun naon jadi paet dina lapat mubtilin tah nakluhu naon mindahkeun rukun kana rukun kauli ila ghairi mahalihi nya kana lian tempatna gitu kana lian tempatna eta mah arek ngahaja kan rasana jelema peang haja ngahaja ieu mah paladur sadayana Fatihah dibaca dina ruku Fatihah dibaca dina tidak batur marobana lakal hamdu ya mah alhamdulillah ada PA sebikdannya eta mah walau sawan sanajan poh ai poho mah biasa ieu mah ngahaja atau apa ruknan kana eta mah ayeuna bangsa rukun seperti Fatihah jeung tasahud paladur sadayana maca tasahud dipindahkeun nya kitu dina rakaat katilu sehingga itu teu maca tasahud dina terakhir dina rakaat katilu atawa rakaat kadua rakaat kedua mah urang tahiyat awalnya ieu mah dina salat subuh berarti rakaat kahiji at-tahiyatul mubarakatus sholawat engke terakhir teu tasawuf situ belas mah nah aja teu tasawuf
langsung salah we polongo pan kari itu man iya mah aja nah jadi oke mungkin lupa salat ya atau apa teh diajakeun dina ruku ya gitu kumaha jadi imamnya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hah? Keur ngamalkeun ilmu mah ya wae. Nyoba we habis sujud sahwi gitu. Kan kira-kira deureun keur jadi kiai na. Bah. Hah? Kusi atuh ge dijolok. PAW ya bandi dituna pala dosa aya 8 walau sawan berarti ngahaja gitu jadi masalah gitu ayo pala dosa ya walau sahan rukan kana kapati-hati wa tasudid au ba'di ahadihima atau salah sayjina ya setengahna pala dosa tina salah sayjina jadi setengah dina naon dina ruku setengah dina ya setengah dina itu diteruskan dina ruku ieu sunah sujud sahwi bisa terjadi kieu momennya ngamakmum nya ngamakmum asalna kasipah mah kitu ngamakmum teu anggeus manehanana kaburu imam ruku ieu geus maca kuliah ayuhal kapirun si imam ieu karak maca Fatihah can anggeus diteruskeun dina ruku surah dina kasifatu sajam eta ngamakmum paladur sadayana ya itu jadi neruskeun dina ruku henteu nyawa itu pala bade nya imam mah keukeuh kudu mutabah jeung imam deui wae ieu nya cara kamari jadi diteruskeun dina ruku paladur sadayana maka eta sunah sujud sahwi au ruknin atawa paladur sana lian rukun kasuratin gitu seperti maca surat ila ghairil qiyami dugikeun ka dia nangtung berarti ruku nya gitu ila ghairil qiyami dugikeun kalian nangtung baca surat diteruskeun dina ruku maka eta sunnah sujud awas sujud sawina lain wajib hukumna sunnah atawa kieu wa kunutun ila ma qabla ruku geus maca surat kunut eta iya kana perkara memeh ruku atawa paladur sadayana au ba'dau fil witri atawa maca kunut paladur sadayana kitu dina sabada ruku berarti dina itida tapi lain dina pertengahan witir anu lain pertengahan bulan Ramadan anu kadua jadi ini ya salat sunat witir berenang ya bulan Ramadan witir tilu kan karak Ramadan tanggal 2 eta make kunut imam teh Allahumma dini bimana daya doa bini biman apa eta can aya sunnah naon can aya sunnah kunut maka eta ketika maca witir dina naon dina lain nisbisani dina bulan Ramadan eta sunnah sujud sahwi gitu bahkan paladur sadayana Allahu akbar payasujudu lahu maka sujud karena eta witir amanaklul pilih ya kadinya amanaklul pilih payab tulu tamudu adapun ayeuna ngahaja mindahkeun rukun pilih maka batal ngahajana mindahkeun rukun pilih
Mindahkeun rukun pilih. Kan meureunna enak kieu. Ya. Ieu naon maca Fatihah. Allahu Akbar. Langsung sujud. Nah aja ya. Langsung Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya hiji, karena kalur deui, PA. Karena itu Maman. Jadi sujudlah mindahkeun rukun pilih karena ruku. Jadi aturan ruku dijieun dipanderikeun. Mundah mindah rukun pilih. Karena itu. Nya, ngahaja batang. Lamun teu ngahaja geus di luhur, balik deui ka asal. Ya. Adapun di dia para dur sadayana amanaklul pilih payat tulu ta'ammuduhu maka batang ngahajana wa haraja biqaulin sareng kaluar kalawan rukun kauli lapat gueri mubtilin anu teu ngabatakeun mayab tulu perkara anu ngabatakeun kasalam seperti salam ayeuna paladur sadayana kitu salamat lamun ngahaja-haja can waktuna salam kurang salam batal. Pan salam teh adalah rukun qauli. Nya rok buku rakaat kedua. Johor. Assalamualaikum warahmatullahi batal. Kade teh mah. Heung ngahaja. Bukan rek sarokat eta mah assalamualaikum padahal rukun kawali eta dipindahkeun lain dina waktuna atawa dina ruku ujug-ujug salam nya atawa paladur sadayana mindahkeun takbiratul ihram paladur sadayana bi an kabaro bi qasdihi kalawan takbir mana neja takbiratul ihram dina ruku misalkan neja takbiratul ihram maka eta hukumna batal tapi ya paladur sadayana sujud sawina adalah hukumna sunnah kan ieu mah asalnya jelema mindahkeun Fatihah mah misalkeun kana ruku atawa kana itidar rada aneh pokona wali sawi mayabtul amduhu